Tah beak sia hayang nu alus goblok menang henteu. Ya aing lakon anjing. Menang anyu goblok. Gitu. Alurnya aduh hampura pisan ieu. Bang ieu keun we gitulah da mayar moal. Bang naon cepene teh? Di follow. Follow, subscribe. Di subscribe, di follow, di kumaha we pokona mah di subscribe. Pokona mah gitu asal ieu jeung ieu Ngarah semangat di kontenna gitu. Ada semangat konten urang teh Hibur. Tah, TikTok na pelanggaran naon kitu urang udah hese capek teh maghrib mun teu karunyaeun we euy. Padahal mah batur mah nya kuat ka sararadis ngan aya nu lain anu naon deui jeung baraleke nya pakaian naon ku we nari ka aing pelanggaran wae TikTok teh. Ngobrol unggul ke pelanggaran. Udah ngobrol eta. Kamu pelanggaran tuh kudu aya naon? Aya kesalahan urang naon bejaan tah kesalahan maneh kieu gitu lamun bisa mah. Ieu mah da paling ge visibilitas. Terus nah sarua wae kitu kabeh minta teu. Tak kitu we. Ayeuna geus sok urang dina HP teh da wayahna we HP sangsara mah kieu atuh. Urang gitu. Boga milik mah beli ka HP anu kamera halus we. Rek mah wae layar sentuhan, layar unggul disentuh euy. Eta geuning kaen. Kaen. Sama jangan layar tanclep anjing. Eta ada gede teuing. Eta cekas. Kitu lurnya hampura pisan tuh. Lain orang balik lah di sore euy. Sore aing ti jeduri dieu coba aing kalengger tadi anjing dicocok. Engang untung aing ye. Seto engang. Engang sing jalaletot. Hah? Engang ge geuleuheun. Kana mah engang ge. Ulah cenah anjing ulah di dieu. Tapi aya berhasil aing tadi dia ge. Kayak hiji hasilna naon mawar menang berbudaya lain ke pemajikan. Wah pemajikan naik ke dibere ku aing yuk arora tah polda hartu nuhun pisan lur kasadayana nuhun geus bae. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.